Ciri rofa aya opat sadayana, dhammah wau alif nun ka opatna. Dhammah jadi ciri rofa dina opat, nu kahiji isim mufrad ulah lepat, dua jamak taksir tuluy katiluna, jamak muannats salim masing terangna, opat fi'il mudhari anu disikat, tina naon-naon anjeun kudu taat. Wau jadi ciri rofa dina dua, kahiji jamak mudzakkar salim tea, dua isim lima abun rejeung akhun, hamun jeung fu rejeung du ulah ngalamun. Alif jadi ciri rofa dina hiji, nyaeta isim tasniyah geura aji. Nun oge ciri rofa dina hiji, nyaeta fi'il lima ceuk jalma ngarti.